Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aromatis saremu hiji. Gaduh atos dipeserkeun. Ieu nu geulis ti Cikamiri. Bade nyarios kedah didangukeun. Puji kagungan Nu Maha Suci, puja kagungan Nu Maha Kawasa, syukur kagungan Nu Maha Ghafur, tunduk waktu Nu Rahayu, ninggang mangsa Nu sampurna. Alhamdulillah kersaning Allah Subhanahu wa taala urang tiasa kempel di patempatan dina kaayaan sehat walafiat tur dina kaayaan manah anu pinuh ku kabungan. Salawat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi mulia urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala keluargana, para sahabat-sahabatna, para tabiin, tur dugikeun ka urang sadayana salaku umat anu satia tumut kana sunnah-sunnah mantena. Dina kaping 2 Mei dipieling ku sakumna rakyat Indonesia Poe Pendidikan Nasional. Naon atuh ari pendidikan nasional teh? Pendidikan sok disebut oge atikan. Atikan mangrupa proses diajar anu miboga tujuan pikeun mengkarkeun potensi hiji jalma. Atikan bisa dilakukan ngalewatan pengajaran jeung latihan. Urang sadayana kagaduhan hak pikeun narima tur mekarkeun diri dina pangatikan. Atikan oge mangrupikeun hal anu paling utami kangge urang kangge kapayun dan ninggal kamajengan kalih kamajengan alam dunia. Nyaeta atikan ti kulawarga. Nyaeta cara kebiasaan sepuh urang dina ngati ngadidik urang kali kangge ngabantos kamajengan urang kali kapayun. Anapun atikan anu kadua anu tiasa ditampi saliyat ti kulawarga nyaeta atikan di sakola. Anu diajarna leus-leus tulaten kangge ngaronjatkeun kemampuan mental kali prestasi di bidang akademis. Alhamdulillah dina danget ayeuna pamarentah oge parantos maparin kebijakan kalih rojongan kangge urang supados urang teu sesah ngingkeun atikan ti kawit TK, SD, SMP, SMA teu dugikeun ka perguruan tinggi. Jalaran kitu hayu urang manfaatkeun kebijakan kali rojongan ti pamarentah ieu pikeun milari